aya anu ngetang janten 13 padahal mah anu bilangan rukun salat 17 sinareng 13 eta teh eusina mah eta keneh rukun salat anu 17 teh kabagi 3 bagian. Hiji aya rukun salat anu bangsa qauli. Hiji aya rukun salat anu bangsa qauli. Qauli teh rukun salat anu bangsa ucapan. Anu kadua aya rukun salat anu bangsa fi'li. Rukun salat anu bangsa fi'li teh nyaeta rukun salat anu bangsa padamelan. Anu katilu aya rukun salat anu bangsa qalbi. Rukun salat anu bangsa qalbi mah nyaeta rukun salat anu bangsa pagawean hate. Tajanten rukun salat anu 17 teh kabagi 3 bagian. Hiji rukun qauli bangsa ucapan eta mah kedah diucapkeun. Nu kadua aya rukun fi'li bangsa padamelan. Anu katilu rukun qalbi bangsa hate. Tah mana wae rukun salat anu bangsa qauli bangsa ucapan. Rukun salat anu bangsa qauli bangsa ucapan nomor kahiji nyaeta takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir teh takbir ngucapkeun Allahu Akbar. Ari ihram teh ihram nyaeta ari ihram teh anu tadina di luar salat halal maka tos ngucapkeun Allahu Akbar mah nu tadina halal di luar salat teh janten haram. Tak disebatna teh takbiratul ihram nyaeta ngucapkeun Allahu Akbar takbir anu pertama kali anu ngawitan. Ta eta takbir anu ngawitan teh eta teh kalebet rukun salat bangsa qauli bangsa ucapan. Rukun salat anu bangsa qauli bangsa ucapan disyaratkeun kedah kakuping ku diri sorangan. Janten ngucapkeun Allahu Akbar takbiratul ihram teh kedah kakuping ku nyalira Allahu Akbar. Kedah kakuping ku nyalira. Upami teu kakuping ku nyalira eta teh cek hukum fikih mah teu naon, teu cumpon. Ngucapkeun Allahu Akbar teu kakuping we lah kumaha gitu. Wa ayyusmi'a nafsahu disyaratkeun rukun qauli mah kudu ka kuping ku diri sorangan. Allahu Akbar kedah kulapad Allah kedah kulapad akbar tetiasa digentos sok sanajan samakna contoh digentos ku a'dom Allahu a'dom tetiasa walaupun a'dom sareng akbar eta sami hartosna Allah Maha Agung.